Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun daramang. Mugia baraya selawasna damang. Dina video ayeuna nyaeta pangajaran bahasa Sunda kelas 10 materi aksara Sunda part 4 nyaeta huruf ngalagena bagian kahiji kaganga cajanya tadana. Dina pembahasan anu kahiji nyaeta review angka dina aksara Sunda, anu kadua diajar nulis jeung nalar aksara ngalagena bagian kahiji kaganga cajanya tadana. Sebutkeun angka di handap. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jeung 0. Sebutkeun 1 jeung 3. Sabaraha? 6 jeung 8 eta 7 jeung 5 pinternya eta 2 jeung 8 terus pinter eta sabaraha 4 jeung 1 tinggal 3 genep 8 miripnya bentuknya. Setelah cenah tong hilap subscribe heula ieu channelnya supados sim kuning langsung semangat ngadamel videona. Anu video anu kadua nyaeta diajar nulis jeung nalar aksara ngalagena bagian kahiji nyaeta kaganga cajanya tadana. Diajar heula 8 huruf. Huruf anu kahiji nyaeta ka, tinggal cara nulisna. Angka 7 2 eta ka. Angka 7 direpetkeun 2 eta ka. Ketinggalnya. Sok ayeuna buka buku hidup teras serat huruf K dina aksara Sunda paling saeutik 5. Pause heula videona. Tos kitu tuluy peureum bayangkeun ku hidup cara nulis huruf K dina aksara Sunda. Ingat 7 2 kali. Geus dibayangkeun tuliskeun deui dina buku minimal 5. Ya, tos. Jadi hidup gaduh 10 huruf K. Emot-emotnya huruf K mah nyaeta angka 7 2 kali eta huruf K. Gampilnya. Huruf K mah pokoknya angka 7 2 kali dirempetkeun eta huruf K ya. Anu kadua huruf G. Tinggal cara nulisna. Huruf G tinggal 1 2 3 pengkerna aya kotak. Tinggalnya huruf G. Oke. Ayeuna sok serat huruf G dina aksara Sunda paling saeutik 5. Pause heula videona. Tos tuluy peureum bayangkeun ku hidup cara nulis huruf G dina aksara Sunda. Geus dibayangkeun tuliskeun deui dina buku minimal 5. Jadi hidup gaduh 10 huruf G. Coba huruf G jika huruf G tapi pengkerna jika aya kotakannya. So, huruf G ya. K teras G. K mah angka 7 2, G mah jika huruf J tapi pengkerna jika kotaknya. Terus anu katilu nga tinggal cara nulisna gampil pisan eta mah huruf J mencos bujurna. Huruf J tapi bujurna mencos. Aing G mah kotak ari J aing mah mencos tinggal. Ayeuna sok serat huruf nga dina aksara Sunda paling saeutik 5. Pause heula videona. Tuluy peureum bayangkeun ku hidup cara nulis huruf nga dina aksara Sunda. Kabayang huruf nga Z tapi bujurna mencos ya. Geus dibayangkeun tuliskeun deui dina buku minimal 5 huruf nga. Jadi hidup gaduh 10 huruf nga. K mah angka 72, G mah Z tapi bentuk kotak bujurna, Nga mah Z tapi bujurna mencos nya leres ya kaganga.
Nah anu kaopat aya ca, tingali ca bentukna angka 2 kulawit kaluhur, angka 2 ngulawit kaluhur. Gampilnya ya mirip jeung naon cing, mirip sareng angka 8 nya, ca teh sami sareng angka 8. Sok ayeuna serat huruf ca dina aksara Sunda paling saeutik 5. Pause videona. Tos tuluy peureum bayangkeun ku hideuk cara nulis huruf ca dina aksara Sunda. Bayangkeun huruf ca teh angka 2 ngulawit kaluhur juga angka 8 dina aksara Sunda. Tos geus dibayangkeun tuliskeun deui dina buku minimal 5. Jadi hidup gaduh 10 huruf ca nya. Gampilnya ca mah angka 2 ngulawit kaluhur, angka 2 ngulawit kaluhur mirip sareng 8. Leresnya. Terus aya ja, tinggal ja kumaha ja mah aya 2 coretan tinggal sayanya emut-emut Z melengkung ke handap garisan. Nah ayeuna sok serat huruf ja dina aksara Sunda paling saeutik 5. Bayangkeun ya. Tos basa videona. Nah tuluy peureum bayangkeun ku hideuk cara nulis huruf ja dina aksara Sunda. Angka Z kulawit mencos bujurna di garisan ya. Gampilnya huruf ja mah aya segitigaan di handapna tapi tuluy make garis miring. Oke. Nah satos kitu tuliskeun deui dina buku minimal 5 huruf ja. Jadi hidup gaduh 10 huruf ja. Ingat-ingat huruf ja mah kumaha? Z bujurna aya segitiga di garis miringan. Pinternya ayeuna nya tinggal nya mah sakali ngarenghap Z kulawit tinggal Z segitiga kulawit kaluhur nya. Gampilnya jiga ja tapi aya nu ngulawitan. Nah ayeuna sok serat ku hideuk hurufnya dina aksara Sunda paling saeutik 5. Pause videona. Tuluy peureum bayangkeun ku hideuk cara nulis hurufnya dina aksara Sunda. Geus dibayangkeun tuliskeun deui dina buku minimal 5. Jadi hidup gaduh 10 hurufnya ya. Ingat-ingat hurufnya mah jika ngadambel ja Z kulawit ke handap kulawit deui segitiga kaluhur nya mah Z kulawit ke handap segitiga kulawit deui kaluhurnya. Gampil. Ayeuna tak mah tinggal huruf Z mah alit tapi kaluhur. Jika H Z jeung H dihijikeun tingali tak. Nah jika Z jeung H dihijikeun nya tak 2 coretan tak. Nah ayeuna sok serat huruf ta dina aksara Sunda paling saeutik 5. Pause videona. Tos tuluy peureum bayangkeun ku hideuk cara nulis huruf ta dina aksara Sunda. Kumaha ya? Geus dibayangkeun tuliskeun deui dina buku minimal 5. Jadi hidup gaduh 10 huruf ta. Bayangkeun kumaha cara nulis huruf ta. Huruf ta mah Z ditambah H, Z ditambah H, Z jeung H dihijikeunnya. Da tinggal huruf da mah babari. Babarinya tuh sakali coretan kulawit kapayun. Nah tukang ngulawitnya juga mencalamat. Ayeuna sok serat ku hideuk huruf da dina aksara Sunda paling saeutik 5. Hok tulis da. Nah terus gitu tuluy peureum bayangkeun ku hideuk cara nulis huruf da dina aksara Sunda. Nah tos da geus dibayangkeun tuliskeun deui dina buku minimal 5. Da huruf da bayangkeun tek. Jadi hidup gaduh 10 huruf da. Gampilnya da. Gampil sakali ngarenghap eta mah 1 2 3. Sakali ngarenghap huruf da mah nya. Ayeuna nah babari pisan na mah naz. Jadi na mah jiga huruf Z. Naz ingetna kasih naz. Na mah jiga Z. Na mah jiga Z tingali. Nama udah we huruf Z gampilnya.
Ayeuna sok serat hurufna dina aksara Sunda paling saeutik 5. Pauseula videona. Atos tuluy peureum bayangkeun ku hideuk cara nulis hurufna dina aksara Sunda. Ingat-ingat naz, na mah Z. Geus dibayangkeun tuliskeun deui dina buku minimal 5 hurufna. Atos jadi hidup gaduh 10 huruf. Nah mah juga Z gampilnya. Naz, na mah juga Z, naz. Na juga Z babari, nah mau pambabari pisan, oke? Tah, mung sakitu tinggal sebutkan kaganga cajanya, tinggal kaganga cajanya eta non tadana tinggal ya non ieu nana ngaca non eta ngajaga non di non eta nah leres non di kaca leres ka sareng ca non eta dada pinter non di nada pinter non di tinggal ngajaganya tinggal ngajaganya sakitu nu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Panggilap subscribe channel ieu kados yang kuring langkung semangat dina ngadownload video. Dadah. Wilujeng tepang deui nya.